Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-17. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-16 dinten kamari hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun Neng Jejeh sareng Jang Wahyu teh nya anu harita bade natamu bade uih ka bumina Neng Jejeh ka bumi Juragan Sudira teh. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana sakali deui ieu dongeng pamugi janten hiburannya, janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana oge katampi kalayan kabingahan ku para wargi mitra kaum dangu sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tidinya Neng Jejeh bijia dituturkeun ku Jang Wahyu saja jalan tungkul bae siga nu era ku tatangga. Tapi geus ngalangkung lembur manehna rada gumbira henteu nguluk bae tungkul make katingali tanggah ngan katingali budina mesum bae kawas aya kila-kila yen bakal menang tunggara anu susah disinglarna. Barang datang ka bumina kasampak ti iseun pisan sadaya panto dikunci boh anu tukang boh anu hareup harita teh dikaronci pageuh pisan. Atuh Neng Jejeh ngahuleng bari gek diuk dina bangku nya kieu teh deui Jang Wahyu gek diuk gigireunana. Kang, apa sareng ibu teh ararangkat geuning Kang? Nah moal alami kitu. Ceuk Neng Jejeh bari diuk teh ret ngareret harita teh ka Jang Wahyu. Duka atuh Neng. Ayeuna mah urang antosan bae atuh di dieu manawi moal alami bapak sareng ibu teh. Jawab Jang Wahyu harita teh bari melong. Jab duanana jarempe teu aya nu nyarios hatena pada ngalamun. Tapi diukna mangarendeng siga nu bobogohan. Padahal mah baroraah aya hate suka-suka anu bener mating hariweuh siga hayam panyambungan. Sarta ngahruk tarungkul siga anu ngumbar asmara matak cua anu ngewa lamun harita ningali. Keur jongjon pating haruleng henteu kanyahoan joana. Kawas anu ngintip bae pecenghul rama Neng Jejeh harita teh nembe sumping. Barang ret ti kajauhan katingali aya putrana keur ngarendeng jeung si Wahyu kawas keur ngumbar kacinta. Jongjon abung eueuh kolot ngarendeng diukna bangku. Atunya anjeunna teh bendu keur mati isuk-isuk waktu ningali dicai si Wahyu nganter Neng Jejeh. Harita keur mangnimbakeun kawas entah sare bareng matak cua ningalina. Ari ayeuna gok deui matak sebal matak seueul. Atuh sarenteng anjeunna nyampeurkeun ka anu darariuk. Wahyu, keur naon maneh aya di dieu di tempat kuring? Hayo sia indit Wahyu. Teu sudi deuleu, teu sudi aing mah. Tempat aing dicicingan ku pangkat maneh. Hayo indit Wahyu. Indit. Idin ti saha maneh aya di dieu jeung ka dieu? Rek maok sia teh Wahyu.
Cek Juragan Sudira bari tutunjuk bakat ku ambek. Hapunten Juragan, abdi teh bade nganterkeun tuang putra. Jawab Jang Wahyu hari teh reuaseun pisan sorana ge manis sesek jeung serak. Nganterkeun tas dilebok ku sia teh kurang ajar. Ayeuna dianterkeun nya ka dieu. Aduh, indit sia Wahyu, indit. Cek Juragan Sudira manireng hapranjuk bakat ku ambek sarta tutunjuk harita teh keluar. Apa keheula atuh apa ulah wakabendu atuh apa. Cek Neng Jeje harita teh bari ngariga. Jempe Jeje, nurun ka saha maneh teh hah Jeje? Aduh ngawirangkeun kolot maneh mah Jeje. Tobat aing mah. Cek Juragan Sudira bari mepegan sirahna bakat ku handeueul meureun. Apa teu gaduh dosa abdi mah apa? Jempe sia dayang moal ngaku deuleu. Tapi aing nyaho sia Jeje. Teu bener sia mah. Aduh. Cek Juragan Sudira bari ngaleos teh lempangna dulugdag daligdeug siga anu rek ditotolonjong. Dayang, aduh ampun apa terumaos ngadayang abdi mah apa ampun. Ampun pisan. Jawab Neng Jeje bari jung nangtung sarta ngarontok karamakna. Ok ngomong deui hari teh mani ngalengis. Apa mangga gerapaehan abdi teh apa? Ya terumaos atuh apa? Cek Neng Jeje bari mumuntang kana panangan ramakna. Montong nyekelan Jeje, haram sia kurang ajar. Cek aing indit, indit. Hayo, indit. Cek Juragan Sudira bari gaplok Neng Jeje dicabok tarik pisan. Atuh mending ngagoak bakatku nyeri Neng Jeje teh. Aduh. Bro, Neng Jeje teh diuk dina taneuh. Leng rarasaan manehna alam dunia asa muntir. Atuh Jang Wahyu reuaseun ganjang diburu bari dicekelan pok manehna nyarita. Neng, emut Neng. Neng, geura emut Neng. Cek Jang Wahyu harita teh bari nyangkeh Neng Jeje teh cipanona manehna reumbay. Aduh rek ngabela sia Wahyu. Cek Juragan Sudira beuki ambekeun sarta sarantang deui nyampeurkeun ka Jang Wahyu. Jeke. Jang Wahyu tadi jejak lebah tak-takna. Atuh golepak labuh bari neuteub kanu ngajejek pok Jang Wahyu teh harita teh nyarita. Juragan, tuang putra teh teu gaduh dosa Juragan. Aduh carita bangsat sia Wahyu. Ngarti aing teh Wahyu. Cipanon buaya deuleu kalakuan monyet sia. Hayo nyingkah sia ti dieu. Cek Juragan Sudira bari habak Neng Jeje jeung Jang Wahyu teh disepakan. Sarta leos manehna indit sup ka jero imah geblug panto imah dipeundeutkeun jepret disosi ti jero sigana teh rek ngaringkeb maneh embung neuleu ka anakna. Aduh Kang, ayo atuh urang angkat Kang. Cek Neng Jeje bari ngalimba. Sabab waktu disepakan teh Neng Jeje geus rada sadar. Neng teh teu kunaon? Jawab Jang Wahyu semunu deudeuh pisan ka Neng Jeje teh. Neng Jeje gogodeg bar imut nandakeun manehna sadar narima papasten hadi jeung goreng. Tapi ari cipanona mah mani ngagarayot dina bibir panona teh. Teu kuat meureun ari jero hatena mah hayang ceurik jejeritan.
Gening tuang rama teh sapertos kitu neng. Ceuk Jang Wahyu harita teh nyarita deui. Kang, geura angkat atuh Kang. Nuhun neng, angkat ka mana neng? Sareng neng jawab Jang Wahyu manilaun. Abdi mah bade sorangan bae engkang. Bade nutur-nutur indung suku dan ngiring ka engkang disangka teu bener. Ngiring ka pun bapak da diusir. Gusti nu agung. Ceuk Neng Jejeh lembereh cipanonna teh teu kawawa ngalembereh mapai pipi. Sarta jung harita teh manehna nangtung. Leos indit ninggalkeun pakarangan bumi ramakna. Neng, bade angkat ka mana neng? Ceuk Jang Wahyu cipanonna ngarembeng. Bade sakaparan-paran bae engkang. Geura mulih bae engkang mah. Pan aya uruseun tuang ibu sanes. Ceuk Neng Jejeh bari neuteub ka Jang Wahyu. Sakedeung curucu deui neuteub deui ka Jang Wahyu sakedeung curucu deui cipanonna anu geus ngucur teh beuki deres bae kaluarna teh. Leos manehna ninggalkeun Jang Wahyu teu ngareret deui. Neng Jejeh, sanajan Neng angkat ka tungtung langit ge, ku akang moal burung dituturkeun. Deudeuh teuing dunungan. Ceuk gerentas hatena Jang Wahyu bari neuteub ka Neng Jejeh anu leumpangna rarampeolan. Paruwargi mitra kaum dangu sadayana, Bandung ngadak-ngadak nguyung kotana siga Tunggara henteu aya dangyangan. Siga anu ngilungungun teu kuat ningali Neng Jejeh anu harita Tunggara. Sarehna ku ibu ramana anjeunna teh teu ditarima geus diusir ti bumina tempat dilahirkeunana. Tempat ulin ti leuleutik ayeuna mah dikantunkeun. Neng Jejeh leumpangna laun hampir teu bisa ngalangkah. Hampir teu bisa ngalengkah lantaran hatena peurih bumi alam asa tungkeb. Raraosan pararoek nu matak leumpangna laun sabab pikirna baringung. Kalaput rasa Tunggara nu ageng kabina-bina ariras ku kecap rama anu sakitu paradesna. Kakara pisan ngarasa seumur hirup manehna dicarekan laklak dasar. Disebut haram sagala, kawas ngadahar babi. Atuh hatena nyereset asa diturih ku hinis. Nyeri perih karasana tepi ka cipanonna reumbai. Tapi leumpang nama terus siga nu maksakeun maneh. Tapi ari nu bingung mah sanajan bari leumpang ge teu burung ka ciri bae katinggal sasolontodan leumpang na mindeng ti tajong. Atuh Jang Wahyu harita teh watir pisan. Ka Neng Jejeh teh terus bae dicekelan sarta ngomong dumareuda bari nyekel ka Neng Jejeh. Neng, bade angkat ka mana atuh Neng teh? Ceuk Jang Wahyu. Sorana teh laun pisan semunu ngilu Tunggara. Reg Neng Jejeh teh leumpangna harita ngarandeg heula bari malik ka Jang Wahyu. Breh cipanon duanana sarua pada ngarunclang. Cipanon Neng Jejeh pinuh dina jero bibir panon nya kitu deui Jang Wahyu. Cipanonna mani ngembeng sigana lamun ngiceup mah piraku henteu nyurucun. Engkang, geura mulih bae engkang mah abdi mantong dianteur Kang. Jawab Neng Jejeh harita teh bari ngalimba. Neng, engkang sejang ngajajabkeun dugi ka tempat anu dibade dilinggihan ku Neng. Widian bae atuh engkang teh Neng. Ceuk Jang Wahyu keukeuh peuteukeuh hayangeun ngilu. Engkang, abdi mah cantang tos ka mana anu dijugjug. Ceuk abdi oge bade nuturkeun indung suku bae, aku apa tos diusir. Kedah ka mana atuh abdi teh? Ceuk Neng Jejeh bari neureuyan ciduh. Nahan kana piceurikeun. Kumaha atuh? Upami di engkang bae heula.
kagok disangka awon, jawab Jang Wahyu bari neuteub siga nu watireun pisan. Engkang, dipayun abdi teh ngiring ka engkang, sangka awon. Komo deui panginten upami abdi teras aya di engkang, engke mah moal disangka deui, namung tangtos dituduh nu awon. Jawab Neng Jeje bari meureumkeun panonna bakat ku peurih, atos disangka ngalakukeun anu teu bener. Alusna waktu harita di jalan ti iseun pisan, atuh eueuh pieraeun sanajan rambisak oge. Kaneng Jeje taya jalmi anu ngahaja neuleukeun, atuh dina ceurikna teh asa jongjon bae nyegruk, taya nu ngaharu biru. Iwa ti Jang Wahyu bae anu harita nganeuteub. Neng, teu aya maksad sakedik oge ngaganggu kana manah Neng, atanapi ngahalang-halang kahoyong Neng, nanging engkang teh ngaraos wajib nalingakeun salira Neng. Mios ka mana upami nyiruruk engkang hoyong terang, bade nyiruruk ka saha upami engkang tos terang tangtos bade ngalongokan. Engkang, ari kahoyong abdi mah tong ngiring engkang teh, ceuk Neng Jeje bari terus indit deui, leumpangna teh jumarigjeg. Neng Jeje leumpangna ngetan kawas aya nu nuduhkeun yen aya imah anu kosong anu arek disewakeun da buktina harita teh manehna leumpangna jongjon dituturkeun ku Jang Wahyu. Anu teu daek ngadeuketan lantaran saur Neng Jeje manehna hayang sorangan. Beuki lila beuki jauh terus bae henteu eureun, leumpangna Neng Jeje teh nikreuh mapai jalan gede anu rada ti tari iseun. Leumpangna teh maju ngetan teu puguh anu dijugjug. Sanggeus manehna capeun gilek teh mengkoal ka kidul, sugan bae manggih lembur nu kira-kira ti iseun. Teu lila breh manggih sasak henteu wudu rada panjang, dadamparna tina kai ari tihangna mah beusi. Tetela sasak teh kuat sakitu moal hangham najan aya caah oge. Neng Jeje harita meuntas reg deui eureun di dinya geek diuk di tukang warung siga nu rek balanja. Bade ngagaleuh naon nyai, ceuk tukang dagang sopan pisan, sabab ningali ka Neng Jeje siga nu sanes jalmi handap. Moal meserna naon abdi mah Bapak, namung bade milari. Reg Neng Jeje nyarita teh eureun heula kawas bingung pi omongeun. Bade milari naon nyai teh, ceuk tukang warung nanya deui, bari teu weleh neuteub kanu diuk dina bangku. Abdi teh bade milari bumi sewaeun Bapak, sugan aya sakamar dua kamar mah, jawab Neng Jeje hari teh bari ngalaimba. Milari sewaeun nyai teh, ke asa aya di dieu teh, namung dukanya bade disewakeun duka henteu. Da ari bumi nama kosong teu aya nu ngeusian, ceuk tukang warung bari ngerutkeun halisna sarta ngahulang sakedeung kawas aya nu dipikir. Waktu keur pating harulang pacenghua Jang Wahyu datang dati tadi keur nuturkeun ngan leumpang rada jauh tapi panonna mah awas. Kamana mengkoana manehna kumaha dituturkeun. Anu matak harita oge barang ningali Neng Jeje teh keur diuk hareupeun warung gancang bae disampeurkeun. Geek diuk igeureunana bari nanya lalaunan. Geuning liren di dieu Neng, ceuk Jang Wahyu bari neuteub harita ka Neng Jeje anu harita ngahruk. Sumuhun Kang,
Jawab Neng JJ pondok pisan nyarita teh. Dupi Ujang saha Jang, cek tukang warung bari neuteub ka Jang Wahyu. Abdi jawab Jang Wahyu nyaritana teu dikebatkeun kalah ngareret heula ka Neng JJ. Pun lanceuk ieu mah Bapak, jawab Neng JJ mangjawabkeun. Rakanya, jawab tukang warung bari teu weleh nilik-nilik kanu anyar pinanggih. Kumaha Bapak, naha kinten-kinten bumi teh? Cek Neng JJ hayang geura nyaho kumaha bubukanana. Sumuhun aya tuh bumi kosong mah nu itu. Ungnya eta duka bade disewakeun keneh duka moal ke geura urang taroskeun. Cek nu boga warung bari mihapekeun warungna ka budak nu aya di jero. Ari manehna terus ngaleos rek nepungan anu boga imah. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Haturan ka para wargi, para pemirsa YouTube anu masih kene manco dina channel Dongeng Mang Aa, khususna anu ngadangukeun carita Neng JJ ieu karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Kamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana oge katampi kalayan kabingahan. Sok sanaos nya kitu teh ya nya. Ainu namina dongeng mah teu tiasa kumaha kahoyong urang, janten ieu mah sutradara anu ngarang kitu nya. Mang Aa mung tiasa ngaoskeun wungkul. Tah kitu urang Bandungan bae kumaha juntrungna ieu dongeng Neng JJ teh kitu nya. Tu wilujeng wayah kieu ka Bapak Rohendi di Kudus. Saurna minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum nya ka Bapak Rohendi sadayana. Ge ka Bapak Uwan sami di Kampung Sukamanah Barat wilujeng ngadangukeun bae. Kumaha upami aya bade ludeung bae Neng teh linggih di dieu sareng saha di nu mayaranana. Neng kahoyong engkang mah tibatan aya di dieu mending keneh di lemur engkang cenah eta bumina keun urang milari bae bumi kosong anu bade disewakeun cek Jang Wahyu dumareuda pisan. Engkang rupina mah abdi teh kedah di dieu margi benten karaosna sareng benten totondena. Ari naroskeun ari aya mudah-mudahan bae sing kajantenan keun ku kaayaan tempat mah sanaos sisi susukan gede oge teu naon-naon da moal keung hitung-hitung niiskeun pikir bae. Jawab Neng JJ keukeuh pisan kahayangna teh teu beunang dipagak-pagak. Atuh Jang Wahyu ngahuleng manehna teu bisa daya ari arek maksa dalain jeung pamajikan ari arek ngantep komo meureun beuki salah pisan da puguh tetela pisan. Neng JJ wani kapaksa ludeungna ngan ukur aral ku nasib anu tumiba. Atuh Jang Wahyu teh ngaheruk teu paruguh pikiranana. Keur jungjun papelong-pelong nembengkeun budi anu nguyung paromanah henteu berag. Pacenghu nu boga warung harita teh datang deui. Sarta budi na marahmai tandana aya kabunga. Ari jol ari pok ngomong mere laporan ka tamu anu neangan sewaan. Nyai, laras bae bade disewakeun malah sagala urusanana oge diserenkeun bieu teh ka bapa. Tah ieu koncina oge. Mangga atuh urang longok. Betah kinten-kintena aya di dieu. Cek tukang warung bari nembongkeun koncina. Cobi-cobi bae atuh Bapak, abdi bade ninggalan heula piraku sugan bade teu betah onaman.
na kedah milari anu kumaha kumendakan bumi oge tos untung kanggo abdi mah. Jawab Neng Jeje bari jung manehna teh nangtung. Atuh bring kabeh arindit bade ningalian imah anu harita geus kosong, anu lempang pangheula na harita teh tukang warung sarta terus dituturkeun ku Neng Jeje jeung Jang Wahyu. Barang teus tepi kadinya cetrek kunci panto imah teh ku tukang warung dibuka. Teu lila bray panto muka sup sararea arasup ningalian di jerona. Tetela imah teh leutik kamarna oge ngan hiji, tapi imahna lumayan masih weweg katinggalna. Ari handapna ku ubin tang tu bae matak tiis da puguh henteu ditehal, ngan edas kalotor bae maklum henteu dieusian. Bray jandelana eta imah ku tukang warung teh dibuka, atuh jero eta imah ayeuna mah jadi caang geus kitu jandelana kamarna harita dibuka deui. Lok long jero kamar teh ebreh, palang dada mani pinuh ku dedekna taneuh ngebul. Sanggeus tetela buktina pok tukang warung teh ngomong, tah ngan sakieu geuning euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana. Parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng Sunda Neng Jeje dina bagian anu ka-17. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.